Abah mah guys sok inget keur baheula keur budak sarakola keneh nya lamun bulan puasa geus malem welasan teh sok barinjan teh muncan meuli baju budak baruju lebaran kitu sok tarapeh teh pokona mah ari THR kan THR dibagikanna sok akhir-akhirnya sok malam 5 likur 7 likur nya sedengkeun budak mah pantara hade ari geus welasan poe mah puasana sok sebenarnya nanyakeun can pamulikeun baju. Tapi alhamdulillah nanya hari ayeuna mah urang geus kolot malah tibalik. Malah ge budaknya anu sok bapak teh cenah arek milih bapak mama cenah anu rek milih nu mana dina Shopee nya contohkeun nya. Aya pilihan nya bisa rek milih nu mana tah. Itu teh ayeuna mah tibalik nya. Baheula mah urang nu carapeh teh eta nu hayang nyalinana. Barudak ayeuna mah barudak kalah nu ditah milih ka urang nya ka kolotna. Milih anu mana nu resep cenah terus sok senalna nu mana nu resep tapi sok sedih oge nya ari inget kitunya kalah sedih tapi sedih banget guys urang dipedulikeun ke budak da urang yang baheula mah peduli ka barudak kitu nya guys tah eta teh contoh ai melak hade mah boga sa ge tetep aya hasilna nya areneun ka barudak urang kitu nya baheula mah urang anu sarape nya ayeuna mah tinggal metik hasilna nya budak anu peduli ka urang da meureun kitu teh ari melak kahadean mah tetep we bakal kalah hadena guys.